Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun berdua kelas hiji kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hapunten ya, Bu Siti tiasa nyarengan di kelas hiji terus dua dintennya Salasa di sarang Rebo. Markina Bu Sina pelatihan yanten sareng Budila heula diajarna. Tah, dinten ayeuna ya, dinten Rebo urang diajar bahasa Sunda seperti biasa ya. Kamari di pengajaran kahiji dugikeun kadua nyata pengajaran kadua mat ngeunaan sasatoan teh mikanya sasatoan pengajaran kahiji ngeunaan non bersih eta naon namina teh anggota badan urang nya. Mastaka tak tak tuur sampean tetanya kedah emot eta teh mastaka tak tuur sampean so cacepil tetanya kedah emot. Tah terus anu pakakas anu kamari teh nya anu manuk japati teh nya gitu nya. Ayah hiji kurung pinuku japati keluar disada ngok-ngokan tanya. Tah ayeuna dinten ayeuna dina pengajaran anu katilu. Nah, anu katilu teh ngeunaan naon? Ngeunaan kagiatan. Ya. Sataacan dimulai urang sarangan ngadoa heula nya. Tah ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tah etanya ngeunaan kagiatan. Naon sih kagiatan teh? Nah, panginten mah tah kagiatan urang salaku naon salaku pengajar ya, pelajar nyata urang diajar. Nya diajar kedah sing soson ya. Kita semua pelajar harus belajar yang rajin ya, enggak boleh malas. Nah, nya harus tekun. Soson teh nyata tekun. Tah nya di dieu cobinya dina kaca anu ka34. Nah nya kaca anu ka34 nyaeta ngaregepkeun carita. Ngaregepkeun naon? Carita, mendengarkan cerita bahasa Indonesia teh nya. Ngaregepkeun teh mendengarkan. Nah, mendengarkan cerita. Cerita mengenai apa? Ya. Caritana ngeunaan naon? Indit ka sakola. Tah, indit kang sakola teh mangrupikeun kagiatan eta teh indit ka sakola teh nya merupakan kegiatan. Cobi regepkeun. Saban isuk oki disamper ku tisna. Tah nya henteu leleda. Nah, janten saban isuk teh naon? Setiap pagi oki disamper sama tisna katanya teh ya. Jadi misalnya Sipa nyamper ke Ajalea, Siva ayo kita berangkat sekolah, Sipa hayu urang sekolah misalkannya. Henteu leleda. Naon teu leleda teh? Henteu sarapan heula oki teh terus indit ke sekolah, terus berangkat ke sekolah tidak sarapan dulu. Tahnya janten ka sakola teh kedah sarapan heula nya, kedah leleda heula. Sok lalempang lantaran deket. Nah, sok lalempang teh naon bahasa Indonesia na teh? Suka pada jalan lantaran jarak antara rumah dan sekolah itu dekat teh deket ya. Lalempang teh jalan, berjalan kaki lempang teh ya. Tekung si 10 menit oge nepi. Nah, tidak sampai 10 menit juga sudah sampai. Misalnya kayak Fatan ya. Kayak Fatan kan rumahnya dekat dengan sekolah. Berarti ke sekolah tuh berapa menit ya Fatan ya?
Nah itu jadi jaraknya deket. Tara kaberangan sabab sok suhud. Nah, suhud teh naon sih? Jadi tidak pernah kesiangan sabab suka bangun pagi ya, suka bangun pagi, suka rajin ya, suka rajin. Suhud tuh rajin ya, suhud tuh rajin. Jadi nggak pernah kesiangan karena suka rajin gitu ya. Misalnya Iki tuh rajin, nggak pernah kesiangan ya. Makanya kalau misalkan mau sekolah tidak boleh tidur terlalu malam ya gitu. Kalau Pak upami bade ka sakola tekenging naon boboana teh tekenging ungi-ungi teuing ya. Komo keur giliran piket mah. Nah, komo teh apalagi kalau bergiliran waktu piket. Nah, ini ya. Bubaran sakola tisna tara ulin. Nah, nya. Tah. Kudu sasapu mersihan kelas. Nah, jadi harus menyapu, membersihkan ke kelas tuh. Kabeh kagiliran saminggu sewang. Cara gitu semua tuh bergiliran ya. Seminggu misalnya Patan ya. Sareng Iki, misalkan sareng Alvaro tanya gitu. Diajar kudu sarigep ulah bari heureuy. Tah, belajar harus sidakep, jangan sambil bercanda. Nah, belajar tuh nggak boleh sambil bercanda ya. Ulah bari heureuy. Kitu deui teu meunang ribut, garandeng teh berisik. Ya, kalau belajar kan nggak boleh berisik ya. Kita semua harus ditengetkeun eta papatah guru teh nya. Marotah jeung lalumpatan tak boleh nya. Marotah jeung lalumpatan itu berlari-larian. Komo silih baledog. Nah, silih baledog teh jadi melempar apa gitu, misalkan melempar barang atau pulpen atau pensil atau buku ya gak boleh ya. Bubaran sakola tisna tara ulin gitu deui oki sok gancang mulang. Sok gancang mulang teh cepet pulangnya. Nah, ini ya. Cerita ini nih ya, dina cerita ieu nangke ku hidup. Nah, ngeunaan naon ieu teh? Coba nya ngeunaan tisna bade angkat ka sakola. Jantan kagiatan teh angkat ka sakola, kagiatan teh nya rupi-rupi. Misalkan barudak di bumi kagiatanna naon? Misalkan ngabantosan emak sarang apa, naon gitunya. Nah, misalkan naon obo siang misalkan ya, atana pitos misalkan di bumi teh misalkan naon amina teh ngerjakeun PR ta eta mangrupikeun kagiatan. Tanya seueur kagiatan teh misalkan ngaos. Nah, ngaos di masjid misalkan sipanya sareng Pak Ustad di masjid ngaos eta mangrupikeun kagiatan. Janten kegiatan tuh banyak ya yang dilakukan. Nah, gitu. Mengepel, menyapu, misalkan sasapu, bebersih gitu nya seueur pisan. Tangke ku hidup di waler. Nah, pertarosan-pertarosanana nya ti hiji dugikeun ka 10 dina kaca 30 genep. Tanya janten kagiatan teh mangrupikeun anu dilakukan sadi dinten. Tah terutami nama kagiatan urang salaku pelajar. Urang salaku pelajar teh naon kagiatanana teh diajar nya. Diajar di sakola, diajar di bumi. Ya, belajar di sekolah dan belajar di rumah, enggak boleh males-malesan nya. Kedah soson. Eta nya pengajaran anu katilu. Mung sakitu hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Engke dipotokeun ka ibu nya, atanapi misalkan teu dipotokeun oge engke dipasikeun pas luring nya, pas luring home visit di bumi Patan nya. Engke tugasna disanggakeun ka ibu nya, diwaler dina buku bahasa Sunda nya. Gitu pengajaran anu katilu ngeunaan kagiatan. Ya, nyanten ngawaler kaca 30 genep
ngeunaan anu tadi carita tisna nya. SD Al-Ijah unggul, cerdas, berakhlak. BDR belajar dari rumah tetap ceria dan semangat.